Iya masih Mang Kobra teh. Lah percaya ke urang. Oh, nama tuh. Mang. Ah, mana eueuh si Mang Kobra lagi? Kalem, aing urang teang. Mang. Aduh ya, ieu mah jiga nage waras jajan di dieu mah. Ya banding corona lila kene. Urang minta gratis. Rodat mana yang ketok-ketok ke buku teh mah. Bae puasa heula we, makanya tuh. Duh. Ya. Ya, aya perlu mana dieu nya ka dieu nya. Oh, ya perlu lah. Tak mah sia teh ulah judi wae, haram judi teh begal. Kan we nunggus moal judi deui atuh. Terus rek naon ka dieu mana? Aya perlu dengan jual jejer. Aduh, gimana ka dieu? Jejer alus atuh. Jejer naon dieu mah teh. Yang sabaraha ye? 40 we keur ngegantian jamu ka si Bang Kobra. Teuing si jejer Beri ku ae, panggil diberi. Aing mah heuh da ngaran-ngaran jelema mah harus menolong sesama manusia. Benar. Dengan maneh dagoan. Moga duit heuh. Ini baik Dagoan heula. Panuankeun hayam. Moal aman di Hayam mahal. Alah bos hai. Hae. Sieu teh misalna hayam. Bos bos. Naon? Boga duit cepet banget. Hayang boga duit mah kudu panjang leungeun. Sieu teh. Sama keser. Lain mah keter mah sabah di kumaha sieu teh. Kenaon atuh? Kudu panjang leungeun. Sakirana aya ti duiteun, dipayeueun, paling ku sieu teh. Atuh doraka. Ah, tong apa doraka-doraka anu penting mah paling. Yeuh nya maneh mendet pulang paling aya entong. Paling, tapi entong kudu jaluna ulah dikangna, hampang dikangna mah teh. Jaluna mah gede berat. si kosa di hayam kata teh di paraban kan. Karena nih, San 9.000. Mana tuh ini? Bae 9.000. Baik kamu. Ini Ngan wayahna mun maneh geus boga duit ieu tebus teh heuh. siap kamu teh. Urang ayeuna rek ngajual HP we rek codek. Baik sih lancar. Siap. Mana barudak? Si Duye. Mang, yang ini. Bidit. Baik gratis, Mang. Datang-datang. Mana tuh? Malam atuh. Si Mama cager. Cager alhamdulillah. Nah, Bangkrut teh dia mah. punya kali-kali Salah mana teh? Geus dalan? Encan. Di dalan aja kan. Nun, Mang. Dia maraling di mana ayeuna? Mana? Tunangan atuh kujing di mana? Baik doan, Bos. Mun tong duaan atuh sia teh mun duaan. Beunang hiji beunang duanana. Saurang saurang atuh darat sia teh. Beunang. Ulah loba kasieun. Pan maneh butuh duit. Heeh. Namun butuh duit kudu daek rip. Heeh. Contohna mal. Maling. Heuh, atuh geura maraling itu ah. Iya. Aing boga jatah. Gimana? Gimana, Bos? Aduh. Boga duit boga kawan rek maling di kumaha kena atuh. Ah. Mang lah yang si Irama di kota. Ah ya, penumpang tukang wae mah. Tadi ngalian sih. Tara keluar, awal. Angin berenya keluar. Mang. Udah 7 tahun. Si ontohon hayang yeuna naik si laing. Minta bahasa masuk. Yang bahasa ini. Dah. Ayo mah. Teuing budak saha ah. Urang mana mana? Kalau urang ti lemur. Oh. Yang 10.000 ewang tah. Apal tuh tukang pasarna di mana? Di mana? Di dieu lempang kulon, kakulon. Aya pos, pasti dinya nanyakeun tukang pasar di mana? Dinya nanyakeun deui. Heuh. Lamun aya naon ke bejanya.
Kala kosim urang teh hayang ngompol euy. Udah gua ada dia. Kurang teh sia-sia euy nying celengan geus meunang gede kieu. Urang teh aya niat hayang meuli HP. Ku si Ujut euy. Geus gede ieu mah urang duit euy meuli HP. Diuk heula. Duh, urang geus kasep euy rek nganter si Adok meuli HP. Kemana si Adok meuli teh wae? Kumaha atuh nya? Mang, Nah, si on teh. ada tukang bakso di mana nih, Dio? Songo. Nah, namanya tukang bakso. Nah, ada tukang bakso, Mang. Nah, itu jeneng buah urang. Naon anak buah naon? Jadi maling. Koream teuing, Mang doraka. Siapa ke doraka. Wah. Nah, kan head. Buka duit tuh. Ngeliwat ka dia mah kudu mayar duit ke urang. Mayar kenal. Apa teh wilayah saya? Henteu. Wilayah. Oh no. Layar sih. Boga duit. Mata kejajan bakso ge maneh boga duit. Henteu. Mana sih? Tuh. Mana aya deui teh? Amang. Amang jig bejakeun aing boga uut teh cuy. Aya deui teh maneh sih. Mang. Ari mana sih? Cicing bang. Kejakeun ka si Amang aing. Jig bejakeun ka si Amang. Aing boga uut teh cuy. Katu si ah. Pulang oge dompet. Udah si eta dompet orang dipaok. Dakoan sia bebal. Rudak aing tenta duit ngaharanakeun. Nah, yang aing buka tambah teuneun euy keur meuli HP. Bisa barahan euy satana itu euy. Lah. Ayeuna mah tinggal ketemu si Ujut. Bae kopi mah sok aku kudu kopi kasa Nah, yan aya keur gehu wae mah Baker sore HP. Kelek. Mang. Sering iki. Mang. Abang. Mang. Naon? Mana bakso teh? Mang di tempat pajang. Dipajang ku saha? Duh, kada mah ngangeacup hidung, ngajuni jeung kopi di pos. Aduh. Bener ya? Bener, Mang. Susul, ini pengkar heul teh. Ayo. Geus maneh cicing di dari yuk. Iya, Mang. Tunggu aja warungnya. Awas tong di daharan. Tuh mancing. Tuh, aing mati-mati ngajual jejer ge. Bae we Rokok jarum meureun 14 euy. Kopi hideung we meureun euy. Kopi anu saha ieu euy. Keun bae lah urang bae. Alah. Jauh-jauh lempang ti masih osad euy geus aya nu nyampakeun si kopi wae. Kumaha maneh dedeu keur meuling teh rokok. Di pulang meureun euy moal di cun kitu. Malah rezeki anak soleh. Ih, aing teh nyangka si Udin ka babaturan. Mau dompet nu aing. Bohong, ini aja di mari. Aing penasaran euy. Saha ieu nu wani-wani? Kalau abang ya. Ayo Sim. Yuk. Curiga kasih kakak di kuasa. Duh, kopi. Bang, kopi bang. Kan adinya. Anu malang kalau urang teh. Si Demi.
Demi naon? Demi ieu mah tis osad rada ngajual jujur. Eta teh duit awak kurang nyao. Sok kumaku Ah, tuh bener. Nyasim tadi sim. Si osad da si osad tanyakeun Mana loba alasan? Aduh, Tikeur hari tadi mana alasanna macam-macam. aduh, Sim, Bang, asli Bang. maneh can pernah ditengal kuno gelonya. Aduh, Bang ulah tuh Bang euy. Sim, hajar sim. Aduh, aing mah. Cuman pisan. Anjir. Aduh. Ampun. Aduh. Ampun, anjir. Aduh si bebek karena di iya saya kabar tuh seminggu. Sini tuh mau telepon hilang. Aduh tuh aktif mah. Terus ternyata Aing. Aing sial pisan ya ngirup euy. Jadi siksanya jamunya musik pasti. Sial bener aing ge ngirup. Rek bunuh diri can kawin.